Di hiji kampung hidup awewe nu katelan mbok randa. Taruk anjeunna kagunaan putra angkat parantos dewasa. Janten nonoma anu ganteng sareng resep moro. Dina hiji pae, bari moro saperti biasana kadengaran sawara awewe nu keur galocok, tapi suarana samar jeung teu jelas. Panasaran, Jaka Tarub akhirna ngarayap ka sumber sora. Jaka Tarub nempo opat budak awewe geulis keur mandi di hiji situ. Hampir dina waktos anu sami anjeunna oge ninggalin sababarna syal anu ngagoler di sisi talaga. Aya hareuos ti jero Jaka Tarub rek nyokot hiji. Siluman nyokot salah sahijina sabodot budak awewe nu tetela jadi bidadari rek balik ka kayangan. Salah sahijina panik lantaran teu bisa manghilang sialna, tapi tilu bidadari sanjeunna teu bisa nanaon. Ninggalin kitu, Jaka Tarub nyamperkeun ka bidadarina katinggalkan. Nu ngabarna Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan kapaksa nyaritakeun sagalana. Dewi Nawang Wulan teu aya pilihan sanes akhirna anjeunna angkat ka bumi. Jaka Tarub poe ka poe marahna nikah jeung boga anak. Nepi ka hiji poe, nalika Dewi Nawang Wulan rek nyokot beas manehna manggihan. Salendangna diselipkan di sela-sela gandum. Dewi Nawang Wulan ngarasa sedih jeung bungah. Anjeunna bagja terang, yah anjeunna bade nongkrong sareng babaturan. Manehna sedih lantaran kudu papisah jeung kulawargana, tapi teu aya duwi pilihan. Manehna kudu ninggalkeun Jaka Tarub nu geus kantempong geus robah jadi bidadari deui. Dewi Nawang Wulan ngan ukur mamatah ka Sakinah sangkan ngasuh anakna sarta lamun anakna hayang nempung Nawang Wulan, Jaka Tarub kudu ngaduruk sanggu di sisi talaga.